Parahan Mang Jack. 35.000 Pak Dadang. Oh. Oh no. Waduh. Sayang, ya dompet ke mana? Tuh. Aduh, Mang Jack. Ada dompet lagi leungit je. Tuh, saya. Aduh, kumaha ieu. Raga Mang Jack. Oh, raga dompetnya. Muhun ya Mang Jack. Aduh, Tinggalin. tinggal dengar tuh. Ya, gak apa-apa Mang Dadang. Saya mah tuh orang baik. Gak apa-apa. Dompet tinggalin mah. Tapi ada syaratnya Pak Dadang. Naon syaratnya Mang Jack? Wayah ya. Ini BBM Pak Dadang. Buat jaminan dulu sementara. Nanti kalau udah ada bayarannya, nah 35.000 baru Pak Dadang balik dari dia. Aku tega-tega teuing Mang Jack mana kudu. Lain sok tega sih teh. Bisnis atuh. Pada aing rugi, sok sana yang rugi. Zaman ayeuna mah loba jelema alaredan. Paribasa isuk cono dibayar. Waduh, tanpa jaminan mah. Eueuh. Wayana ini, Bu. Neng yuk. Sayang wayah nanya. Di kantor lagi ku aka di ku ditebus. Ya, udah gak bakal dikumahakeun. Paling jajan makan ku saya oge kalem. Kudu gak makan lah wayah pada orang. Yuk, ade mah baiklah. Itu kan deui 2 bulan oge. Yuk, bro. Mang Jack ya. Ulah digagap pakeun nyoyangna ya. Heeh, yuk, bro. Neng, sayang aduh yo wayahna di kantor lagi ku aka di ditebus deui nya. Mana aja. 1 bulan kemudian. Mang Jack, mana majikan urang aya dicokot? Ayo teh Bang Bensin sakitu wae kudu garing majikan. Ini sudah 1 bulan lebih. Dikira saya mau dicokot pemajikan dirinya teh. Dibayar ku urang bensin mah, buset. Wah, ayo ngadut mata ayo, sok pada majikan urang. Ya keheula nanti dulu udah disuruh gege lah. Nah, obo gawena di dieu. Ku saya teh unggal isuk di mandian, unggal eksare di usapan. Karunya kurang kumaha saya. Ketemuan, Neng. Neng, ya salakimu ya datang, Neng. Aya. Sayang. Ay kamu kunaon sayang? Gak tahu aku teh meni asa sararebeh. Ari kamu kunaon sayang? Majikan urang kunaon? Gak tahu. Aing gimana jadi urang euy. Ieu mau majikan aing nyiram ieu Mang Jack. Dilalaurakeun pasti ieu mah aing mah pasti ieu mah. Masalah deui ku Mang Jack. Ieu ku aing bensin mah dibayar tah. Tah, bensin mah dibayar. Terus ulah dipulangan deui. Topo mere majikan aing mah. Aing teu tarima aing majikan ku di eta mah. Wow.